Kene tos aya anu ngintun hui ya urang eksekusi we nya kanggo sarapan pagi. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda bundi ya bundanya aya anu masihan hui ya subuh keneh teh. Ayeuna ku abi bade didambelnya gorengan hui di tipungan. Da ari anu tina hui emanya segala rupi tina hui pasti seueur ide masakanana. Talianti dikukusnya tiasa oge janten puding hui, bolu hui, agar hui, gorengan sareng saja bina. Tah aya nama hoyong anu praktis we da bahan-bahan nage dibumbingan ngan ukur ayat tarigu hungkul. Efek lapar sigana mah jadi we babalepotan. Ya gitunya bunda ari anjing-anjing teh tos lapar kieu nya janten we henteu fokus. Lanjut tahuina tos disiksikan ku abi tos dicucinya ayeuna urang bikin adonan tariguna. Kaleresan di bumi teh teu aya sari manis janten ku gula pasir we sakedik lah paya amis tariguna da ari huina mah tos amis. Tah ayeuna mah urang asupkeun heula huina kana tarigunya sapali-sapali. Tah ayeuna urang jetrekeun heula komporna tah ieu teh tos panasnya urang ancromkeun wae ye si huina. Kaleresan di Sumedang mah nya upami pagi-pagi teh rada haleumheum kitu tah nya atawa caredeum kitu. Janten caredeum mah sok hayang wae gagayem. Tah singkat carita ieu nu kahiji nya gorengan nu kahiji tos asak urang tiriskeun. Lanjut urang ngagoreng anu adonan kaduana atawa ieu teh adonan terakhir. Tah ayeuna atos dilebetkeun ujug-ujug atos garing deui urang balikeun we nya. Tah ieu atos garing urang tiriskeun. Aduh nikmat bundanya sareng cai kopi. Tah urang pindahkeun heula kana loyang. Hayu bunda urang sarapan pagi.